Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang dangu sareng sim kuring pun Indri Destiani. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadongeng kalawan jejer sasakala rawa lakbok. Ieu carita teh mangrupa carita rakyat di wewengkon Ciamis anu diserat ku Budi Rahayu Tamsyah. Mugia dina ieu carita tiasa janten picontoeun kanggo urang sadayana, tur tiasa janten panghibur kana kalbu pambebrah kana manah. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos sumangga urang daungkeun wae sasarengan. Kacaritakeun zaman baheula aya hiji nagara ngaranna nagara Banjar Pataruman. Ari anu jadi rajana nyaeta Prabu Tambakbaya. Anjeunna boga anak dua lalaki wungkul. Eta dua budak teh pasipatana patoja iah pisan. Ai lanceukna mah kacida barang ngasanana sugal nepi kasok ngalawan ka kolot. Ari adina mah sabalikna pasipatana lemah lembut jeung hade-hate. Anu mantak pantes upama dipikanya jeung dipikadedeh ku bapana teh. Dina hiji waktu Kanjeng Prabu boga maksud pikeun maren tina kalungguhanana. Rek tuluy ngabagawan sakumaha ilaharna Raja Alam Harita. Tapi Kanjeng Prabu ngarasa bingung. Kudu kasaha dipasrahkeunana tahta ka Prabon teh. Upama dipasrahkeun ka anak nu panggedena, geus kabayang moal pibereseunana. Apaan sakitu barang ngasanana sugal jeung sarakah deui. Upama dipasahkeun ka anak nu pangleutikna, kada teuing ambek anak nu panggedena teh. Temahna mah mantah cilaka ka anakna nu kadua. Anu kacida dipikanya jeung dipikadedeuna. Antukna Kanjeng Prabu nyokot hiji kaputusan anu cek pangrasana mah adil. Karajaan teh rek dibagi dua. Gancangna carita karajaan teh dibagi dua. Anak Kanjeng Prabu Tambakbaya kabagian 11 sewang. Geus kitu mah Kanjeng Prabu ninggalkeun karaton, ngabagawan ngadon tatapa di tempat anu sunyi. Saditinggalkeun anak Kanjeng Prabu, adi lanceuk teh lain alakur kalah der parasea. Anu jadi lantaran mah nu jadi lanceuk hayang ngahak sakabeh nagara. Ari adina keukeuh magehan wasiat nu jadi kolot. Der wae atuh garelut. Lantaran duanana sarua saktina, eueuh nu eleh eueuh nu meunang, barang peuting gelut tayareureuna. Nu jadi kolot, Kanjeng Prabu waspada permana tinggal. Apal kana kajadian terapihna nu jadi anak, terus bae marentah patih pikeun nyapih nu keur galungan. Di tayangan ku patih kapanggih di Cikulak. Ngan keukeuh eta dua budak teh teu bisa disapih deui. Gelutna geus papuket jiga puyuh. Hese pisan dipisahkeunana. Mireng warta ti patih kitu, Kanjeng Prabu kacidahan jeluna. Oh meureun, ayeuna mah geus teu bisa diomean deui. Geus nepi kana ugana, ieu nagara teh kudu musna, cek gerentes hatena. Kanjeng Prabu mujasmedi, eta nagara disupata jadi leuweung ganggong si Magonggong. Rahayatna jadi rupa-rupa sasatoan panggeu si leuweung. Ari anakna nu parasea teh duanana jadi monyet. Sanggeus saladar yen mararehna geus jadi monyet, kakara pukah. Eta monyet-monyet teh nyampeurkeun ka bapana anu keur tapa di pasir kokoplak teh. Ngan hanjakal bapana geus eueuh di dinya, geus ngahiang. Teu lila aya sora tanpa wujud, sora Kanjeng Prabu. Hidup anak ama duanana, ayeuna geus nepi kana ugana. Hidup kudu saladar, kudu caricing di dieu. Teruskeun tapak lacak ama, mujasmedi meseuh diri, ulah incah balilahan deui. Kiwari tempat tapana teh cenah batu lempar di pasir kokoplak. Ari nagara patilasan Prabu Tambakbaya jadi leuweung gerot sarta rawa anu kacida jerona. Zaman penjajahan Walanda, eta rawa teh sok dipake panyumputan. Lianti aman teh daerahna sunyi deui. Merenah upama dipake nyumput teh. Nepi ka Kiwari ngaran tempatna katelah rawa Lakbok, kaasup ka Kacamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Tah, kitu cenah lalakon sasakalara walakbok teh. Rupina urang cekapkeun wae duwi ka dieu nya. Sim kuring haturkeun sewu nuhun ka para pamiarsa anu parantos ngadangkeun ieu carita. Langkung saur bae carek upami dina ngadongengkeunana kirang ngagemakeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.